bener urusan resep jeung ngewa itu hakna hatena masing-masing. Ya kuring datang ka dieu teu hayang dipika resep jeung moal nolak nalika dipika ngewa gumantung hatena masing-masing. Aya we nu resep berarti hatena kalipudan ku ka resep, aya nu ngewa boga masalah naon ibu jeung kuring dipika ijid ka kuring. Gumantung hate geuning hirup mah. Matak hirup kudu merdeka. Aya jelema nu teu merdeka mah nya tah kitu, teu kaupan, cebukan, punungan, batur maju nyeri hulu. Hate di eusian. Tina cai teh urang kudu guguru nyieun kaalusan ulah pedah dipika resep batur, nyieun kaalusan tong kahalangan kudu ngewa ka batur. Sanajan teu urusan alus, nyieun alus teu urusan jeung ibu, kuring nyieun alus teu urusan jeung bapak, tapi nyieun alus urusanna kuring jeung Gusti Allah. Matak jelema nu alus mah teu hayang dipuji batur, da teu urusan. Ieu ceramah teh asup teu kana hate teh.